barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana patepang dangu deui sareng pidangan carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Sasalaman Kengeng Mariam Arianto. Karasa ge 10 tahun ngumara di Jakarta teh mimiti nama teu betah bea karep. Sagala rusuh jauh ka warung hirup nafsi-nafsi. Jero setengah tahun bisa menyesuaikan diri. Mas Adi geus apaleun deui. Kuring mah tara bisa cicing. Di kota sorangan ge hoream teu kudu memeot wae di imah. Komo ieu di kota metropolitan duka da soka beneran wae. Keur mah ketang kasibukan teh di teangan. Kudu kumaha mimitina geus aya dina uteuk gampang. Asal aya kabisa aya kawani ulah eraan asupe kana hiji kagiatan geus pasti bakal rea batur nu akhirna bakal rea sobat. Rek kagiatan pangaosan, kegiatan sosial, kegiatan olahraga atau kegiatan hobi. Mimitina asup grup pangaosan ibu-ibu. Kebenaran loba orang Bandung jual betah we ngupingkeun ceramah saminggu sakali ti ahlina. Bawaeun engke ka akhirat ieu mah sasiereun sabeunyereun tang tugas ka judi kumaha tuluina. Jumaah kahiji wawawuhan say hello ka kenca ka katuhu. Jumaah kadua silih tuker nomor telepon, saterusna kangkring telepon. Silih tuker pangabisa, hobi atawa naon wae anu mangpaat keur urang sararea. Utamana hobi kuring bisa disalurkeun terus bisa dipake usaha. Lumayan pan bisa aya penghasilan. Ningali kuring soson-soson migawe hobi jeung aya hasilna. Nya si Cikal nawaran galeri. Tah didinya mimiti loba sobat di Jakarta teh. Moal rugi ieu loba sobat mah untung malah. Ceuk barudak teh mah si solongkrong boy si mamah mah. Rek teu kitu kumaha atuh da hese pisan micen eta panyakit teh. Barudak mah nepi ka sok Noel. Ari panyakit rek kambuh teh. Kuring ge teu segawayah nyolongkrong ketang contona ka selebriti sok sering panggih di mall. Nafsi-nafsi we. Tapi harita kuring aya di rumah sakit Pondok Indah. Papaliwat jeung Rima Melati. Kuring keur sedih ka bina-bina si Cikal geus koma. Asa tungkep bumi alam. Inget Rima Melati tangguh ngelawan penyakit kanker. Langsung kuring sasalaman bari ngomong cipanon kumaha carana nyanghareupan hal anu sakieu beratna keur kuring. Someah bari henteu dijeunjieun Rima Melati ngagedean hate kuring. Teu aya jalan sanes. Ibu ngadua awe ka anjeunna. Tambahan pepatahna sanggeus ngabeberah hate kuring. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kajadian ieu mah kuring ge heran ayeuna tapi hayang geura nyaho kumaha engke kajadianana. Diceritakeun sote eta ku kabenaran asal muasal tina nyolongkrong nepangkeun sasalaman. Teu euleum-euleum deui jelema teh jadi presiden. Kuring nungguan sanu bakal jadi presiden anu kagenep. Kabenaran harita kuring kungsi sasalaman jeung anjeunna. Lamun kuring jadi gegeden mah moal aneh deui. Masing sasalaman jeung saoge. Kuring mah ngan saukur rakyat biasa. Bung Karno presiden anu mungaran
Poho tahun sabaraha kuring keur di SMP. Harita mah lamun anjeunna sumping ka hiji daerah, wah rame weh. Jalan anu rek diliwatan pinuh ku rahayat anu hayang panggih jeung aranjeunna. Harita rek aya pidato di Tegalega atawa rek mulih ka Jakarta, kuring teu terang. Nu penting hayang ningali Bapak Presiden. Di jalan Karapitan geus ngalideg jelema. Kuring sararea nangtung pas pengkolan ka jalan Cikawao. Sirine ti kajauhan geus kadenge. Motor Purviger geus katinggal ti kajauhan. Nah atuh eta anu di sisi jalan teh ngadon breyek we ka tengah jalan. Lalaunan motor bisa ngaliwatan jelema anu sakitu lobana. Duka kumaha mimitina deui mobil anu ditunggangan ku Bung Karno lalaunan pisan majuna. Pas pisan di daerah kuring sararea paseseret. Sigana ayeuna mah moal kalaman deui reg mobil eureun. Geus teu bisa diatur deui sararea hayang sasalaman jeung anjeunna. Tangtuna ge kaasup kuring. Inget keneh harita kuring make rok warna beureum. Meureun warnana nyeng celak. Bung Karno tara lesot tina kaca soca hideungna. Gupgep panangan anjeunna dirawel ku sararea. Nah, anak gep teh leungeun kuring kacepeng ku anjeunna. Tapi kate inget mobil anjeunna geus ngageleuyeng teuing terus ka mana. Anu kacipta keneh teh tetep anjeunna nah hate kuring. Padahal mah meureun neuteub ka mana sugan da bogo lain ngan sosoranganan jeung presiden kahiji tah leungeun teh geus sasalaman. Jeung presiden kadua Bapak Soeharto lebeng leungeun teh encan paantel. Hanya akal harita diajak babaturan silaturahmi ka cendana aya halangan. Dina lebaran kadua mun teu salah mah sok open house. Aya ketang harita narima balasan surat keur barudak di tanda tangan asli ku anjeunna. Duka ka mana tah ayeuna suratna lebarnya. Akibat sababaraha kali pindah imah meureun heug we leungit. Ceuk kuring ge kuring mah rakyat biasa asa teu kacipta bakal sasalaman jeung Bapak Presiden anu katilu Bapak B.J. Habibie. Oge sareng istrina Ibu Ainun Habibie. Harita anjeunna kerja di Wapres. Henteu gugur henteu angin kajadianana lumrah we. Harita kuring jeung besan rek ngalongok incu mungaran di rumah sakit Boromius. Kabeneran besan teh carogena dinas di pemarentahan. Di koridor pasang rok pisan jeung Bapak Habibie katut istrina. Teu sirikna teu silih rontok tah si besan teh. Da pugul lain wawuh ngadadak. Geus nahun malah basa besan dirawat di negeri Walanda kungsi cenah Pak Habibie ngalayad. Nu geus pasti kuring jeung Mas Adi ditepangkeun harita keneh ka Pak Habibie ka istrina Ibu Ainun. Kebenaran harita ibuna Bapak Habibie teu damang dirawat di Boromius. Kebenaran kuring ngalongok si bungsu Bapak Habibie ngalayad ibuna anu teu damang. Teu mangkuk ti harita Bapak Habibie jadi presiden anu katilu. Leungeun geus paantel jeung presiden anu katilu. Bapak Habibie anu digentos ku Bapak Abdurrahman Wahid keur kuring pribadi mah nu jadi presiden saha wae mangga teh teuing asal ngabela rakyat sakumna. Isu pameran lukisan di WTC sanyana tabu 7 peuting kuring sararea nu milu pameran kudu geus aya di tempat pameran. Pameran dibuka ku Ibu Nuriana Abdurrahman Wahid, istri Bapak Presiden. Kuring kaasup panitia penyambutan. Ti imah keneh geus omat-omatan ka Mas Adi. Lamun pas kuring sasalaman jeung Ibu Nuriah kudu gancang dipotret. Meureun geus salikur kalimah. Anger lain sakali dua kali. Encan aya hasil pemotretan anu srek jeung hate. Pas tabu 8 Ibu Nuriana sumping seperti biasa ngao kursi roda. Panitia penyambutan saurang-saurang sasalaman kalawan hormat. Pidato saperluna Ibu Nuriah nyarios sakedap. Saterusna nguriling ningalian lukisan. Hasil potret anu keur sasalaman berkah teu aya salamar oge. Nu aya teh kuring nangtung tukangan kursi roda. Bari jeung lain di tempat lukisan kuring anu dipamerkeun. Hampuraeun da puguh lain fotografer profesional. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Leungeun geus pantel jeung istrina presiden anu kaopat sugan hiji waktu bisa salaman jeung carogena. Pas sore kusabab poe pere bisa soteh si bungsu jeung salakina ngajak dahar di Pondok Indah Mall. Kuring teh kana dahar mah gawok. Harita mun teu salah Mas Adi aya halangan jadi teu bisa milu. Si bungsu perlu ke ATM bring heula tiluan mengkol ka belah kenca. Kusabab belah katuhu loba tingalieun anu hararade. Kuring lempang lalaunan di koridor belah katuhu. Suasana kebenaran sepi dan memang rada belot. Jongjon lempang beri alak ilik. Tika jauhan aya istri duaan. Jelas pisan salah seorang di antarana Ibu Megawati Soekarno Putri. Harita anjeunna teu acan jadi wapres, komo jadi presiden mah karek jadi ketua umum PDIP. Dina jero 10 detik kuring geus aya di payuneun anjeunna. Basa kuring ngasongkeun leungeun katinggal anjeunna rada hareuneuh. Ayeuna mah kapikir nya sieun di kumaha ona meureun. Harita teu aya pengawal saurang oge, da puguh sepi atuh. Duka ting ti mana torojolna eta. Inget keneh naon anu harita diomongkeun. Teu aya rencana rek ngomong naon, da ngadadak atuh. Moal disunahkeun sacerewelena harita wae nya. Saya mencintai ayah Anda. Saya pengagum ayah Anda. Saya sangat bahagia bisa kenalan dengan putrinya. Saya pun bangga akan Anda. Sumpah, daek salamat naon harita anu diwalar ku Ibu Mega tapi ka ayeuna teu terang. Anu kacipta keneh anjeunna ngunyem terus imut soranah limpu. Geus we ngan sakitu. Moal poh nepi ka iraha oge. Da ari Ibu Mega kudu inget ka kuring mah nepi ka oray buluan oge nya moal atuh. Jutaan jelema anu ngadon sasalaman ka anjeunna teh. Selang sababaraha taun ti harita Ibu Megawati Putri jadi presiden anu kalima. Jadi leungeun teh geus pernah paantal jeung presiden anu kalima. Believe it or not, teu langkung anu maos. Ieu nu kalaman ku kuring pribadi. Tah ayeuna kuring hayang ngayakinkeun sa kira-kira anu bakal jadi presiden anu kagenep. Lain yakin keur batur, hayang yakin keur kuring pribadi. Dah sawae anu jadi presiden keur kuring mah sarua wae. Harepan mah tangtu aya mugia wae rakyat sing ulah susah wae saumur-umur. Waragan sakola sing murah, sanang pangan, keamanan sing kajamin. Aya hiji kajadian anu matak nyereset kana hate. Sugan we karaos ku para gegeden di Jakarta. Hiji waktu dionang ku dulur di wewengkon Garut. Nikahkeun anak bungsuna. Sajauh-jauh ti Jakarta ngajak kuring sakulawarga datang. Sekalian bari ngalongok kumpul jeung dulur arang langka ari lain aya hajatan mah. Siga kieu keur uplek ngobrol, alo Garut ngajak ka kamar. Geus apaleun adat kuring, manehna nyaritakeun cenah aya budak kelas genep hayang neruskeun ka SMP. Nepi ka ceurik-ceurik ka indungna, hayang neruskeun sakola. Indungna ngarencangan di hiji warung nasi, bamba budak geus maot. Rek ti mana mayarna? Cek paribasana masing dipaehan oge cenah teu gaduh pikeun biayana. Bibit tiasa nulung cenah, cek alo Garut. Bari teu kapikir ti mana piwaragadeunnana kuring nyanggupan. Kumaha engke wae sugan we aya lukisan anu laku atawa meunang honor tina nulis bisa dikumpulkeun. Biaya kelas genep geus kacumponan. Kebenaran cenah kamari ditarima di SMP negeri. Biaya kanggo SMP sakitu cenah, cek alo rada ruas oge. Lumayan gede bisa dicicil cenah. Reuwas sote lain sih menganggap atawa ngahina ka kolot-kolot anu rek neruskeun sakola. Da meureun kajenting jual jaar naon wae asal budak bisa sakola. Ngancek hitungan kuring asa moal kebedag ku rakyat di daerah mah duit 1000 teh gede pisan hargana. Ieu komo leuwih ti 500 juta. Masingnya oge dicicil. Ieu mah saeutik gambaran kanggo bakal presiden anu kagenep. Yen rakyat teh seseueurna mah jujur wae masih miskin. Segala hese, kedahar hese, biaya ke sekolah hese. Engke tama sekolah neangan gawe tama hese. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Hiji waktu menang onangan ti sobat kudu hadir dina pameran pembukaan nu diayakeun di Hotel Shahid. Harita 10 pelukis anu milu pameran kabeneran kuring teu milu. Pameran dibuka ku Bapak Amin Rais poho deui. Nah harita anjeunna geus jadi ketua MPR atau teu acan. Bari dangdan kuring nyeun strategi kumaha engke di ditu sangkan bisa sasalaman jeung Bapak Amin Rais. Dinten teu oge anjeunna teh jelema penting lamun kuring milu jadi panitia mah gampang atawa kuring milu pameran mah komo gampang pisan. Biasana tamu penting sok dijajab ningalian lukisan nu dipamerkeun. Rentang-rentang ngadeukeutan lukisan urang, gancang urang nangtung deket lukisan, pasti urang bakal sasalaman. Nu saterusna urang bisa ngobrol ngeunaan lukisan anu dipamerkeun. Encan kapikir kumaha carana rek sasalaman, kuring seperti biasa ngaomat-omatan ka Mas Adi kudu rikat motret ulah nepi ka gagal deui siga biasana. Anger Mas Adi sok ngajawab kieu, "Oke bos, I'll do my best." Na jero hate jeung kutara kapok kuringna oge, "Oke bos 70, sok kegal wae." Onangan terapi diuk di rohangan anu disadiakeun. Rada luhur saeutik disadiakeun keur tamu penting. Ngajak kuring diuk nyarengan Ibu Ruliyati Suwarjono pelukis kahot. Mas Adi henteu barang diuk ningalian lukisan-lukisan anu keur dipamerkeun jeung siap-siap bisi aya nomor anu kudu dipotret. Meureun ti dutu nama katinggal Bapak Amin Rais sumping. Disambut ku panitia terus diajabkeun ka tempat diuk anu tadi. Teori kahiji keur kuring gagal, puguh we teu sopan katingalina. Seseledak jeung panitia wartawan dumeh ayang sasalaman teu lucu siga pisan ABG. Sambutan ngawilujengkeun ti panitia. Terus Pak Amin Rais nyarios sakedeung bari diteruskeun ningalian pameran. Ngagremet hayang nyampeurkeun ka anjeunna tapi encan wae aya kasempetan. Mas Adi geus ngiceupan terus merekode geus sasalaman meureun. Manehna mah sok keselan. Geus kukurelingan aya kopi break sakedeung, kopi big no flash lah. Geus teu aya harepan bisa sasalaman jeung anjeunna. Keun sugan iraha deui aya kasempetan malah bisa kalaluasa. Da puguh anjeunna ge rusuh kudu hari di tempat anu sejen. Mun teu salah mah harita hasil lelang lukisan rek disumbangkeun ka rakyat di Ambon. Basaya kariceuan jung kuring nangtung rek nyieun kopi red ngareret ka beulah ditu. Katinggal Pak Amin Rais keur ngadeg, anehna teh teu kunyalira sakitu ti tadi pada ngariung teh ngan teu we ngajeleng meureun harita teh. Boro-boro inget ka Mas Adi nu penting kuring kudu sakali deui kudu sasalaman jeung anjeunna. Dipotret atawa henteu tidak masalah, kuring geus aya di payunan anjeunna. Solongkrong kuring sasalaman nepangkeun nyaan poho deui naon anu ku kuring harita diomongkeun. Nu inget teh anjeunna ngawaler kieu, anjeunna ngawaler ku bahasa Inggris cenah. Sami-sami urang tiasa ditepangkeun di dieu. Pandangan anjeunna rada lila ku kuring ditahan. Sugan we ditingalian ku Mas Adi, lembeng teu aya. Nya kapaksa ku kuring dilesotkeun bari nganuhunkeun deui. Sararea pasti moal percaya tapi da bener kajadian. Tigigireun aya sora Mas Adi. "Nen, Neni, sakali deui sasalamanana." Ku Mas Adi urang potret. Teu hayang neuleuh beungeut, leos we mending nyieun kopi. Paralun teuing teu aya niat rek promosi calon presiden anu kagenep. Ceuk kuring ge tadi. Mangga teh teuing sawae asal nu bisa ngajait rahayat dina kasangsaraan ayeuna. Nu didongengkeun di dieu ngan ukur nostalgia anu geus kalaman ku kuring pribadi. Lalanian barudak solonongge loba untungna manan rugina. Jadi loba kawawuhan, loba sobat. Mugia wae umur kuring masih bisa nepi ka tahun 2004. Komo dipaparin leuwih mah bari sehat. Panasaran hayang nyaho nu bakal jadi presiden. Ari seug teh anjeunna nu kungsi sasalaman jeung kuring di Hotel Shahid harita. Hello pisan. Cag carpon dina judul sasalaman kenging Mariam Arianto urang cekapkeun dugi ka dieu. Ke urang lajengkeun kana carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com